Waktu malakal maut datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya, kula malakal maut. Tegaw. Untuk nyebut nyawa sambarang. Segala nyebut nyawa. Dek belah mana sih nyebut nyawa anak aing? Ayo. Dek belah mana? Dek belah mana? Ayo. Melalui sungut aing geus muka lama jeung Allah. Melalui mata aing geus memandang karena mujizat Allah. Melalui celi aing ngadenge karena kalam Allah. Melalui suku aing teh akan berangkat menang Allah ka Gunung Tursina. Leungeun geus pernah dibere ku Gusti Allah Taurat. Dek udah mana sia nyabut nyawa ka aing. Hayo sia ku aing, hayo ditonjok eta. Malakal maut ditonjok ku Kanjeng Nabi Musa sambarangan buta malakal maut. Waduh. Sekolah kalau otak karek mangi aing jelema koski cenah. Buat agak gading deh si jelema teh. Kacolongan Kanjeng Nabi Musa kacolongan. Kayak malakal maut bebeja ka Gusti Allah Gusti. Ulah buta. Sia teh tidak kunaon. Gusti teh buta ku hamba Gusti ngaran Musa, kula kacolongan cepet biasa sakjana teh. Bencana we hebat biasa teh. Tah lain besi tah lain Cimande tah mau Musa kilat bae. Ieu kula mal bisa nyabut nyawa kula. Aja ku Gusti Allah dicagerkeun deui. Cager. Alhamdulillah. Tugas maneh laksanakeun deui. Kuari datangan deui Musa. Aduh. Kula ditojok deui. Ulah sia datangan deui. Tanya. Kuari mah lain dek cabut nyawa gitu nanya. Dek hayang maut apa hayang hirup? Mun hayang hirup dek sabaraha taun lilana bejakeun cak Gusti Allah dek dituturkeun gitu. Dek dituturkeun ayo bejakeun. Tah mun kieu mah daek nyebut nyawa mah mung nyakeun teh. Sanggup. Malakal maut teh sanggup bagah jasa. Kanjeng Nabi Musa bahkan kadeuleuhurung lamun keur marah ieu nih. Sirahna kaluhur-hurung. Haran mentak Firaun eleh ge emang kumaha gitu. Saha nu bisa ngalawan Kanjeng Nabi Musa aja kos itu kaayaanana tuh. Bae diciptakeun ku Gusti Allah nabi nu panggagah-gagahna Kanjeng Nabi Musa. Ya Allah. Eta batu-batu. Pan eta teh naon karangaranna? Kitu Taurat. Apaan 7 meter panjangna. Batu 7 meter diangkat bae dibantingkeun. Marahnya nak marah-marahna. Peupeus. Taurat nu aslina. Gagah jasa. Urang mah mawa batu eta bae ge kali hiji doang. Mun berat jasa ya Allah. Ya Kanjeng Nabi Musa 7 meter kebelah dituna diangkat ke sorang. Ya Allah. Ya malakal maut datang deh. Assalamualaikum. Salam mana deui? Ayo. Kula maka dia kuari dek nanya. Dek maut apa yang hirup? Hirup. Wah, maka yang bae dakwah. Gusti Allah ngamanggakeun besi dek hirup mah. Bertahu. Titah cekel cenah sapi make dampal leungeun tepakeun ka sapi plek tah bulu sapi nu katutupan ku telapak tangan hitung sabaraha ribu sabaraha juta nah eta didinya umur maneh sakitu. Yuk lamun geus beak eta mah pae jadi pae keneh pae jadi bakal pae bakal pae naon hirup ge cek gitu. Engke pae kuari pae mending kuari. Cek malakal maut kok kiamat sih. Jangan asa-asa ada jambut nyawa. Beneran ya? Iya bener. Bejakeun ka Gusti Allah mun engke pae kuari pae mending kuari. Mun kitu mah engke teu pae tah terus pae terus datang ka surga bae. Geus mung pae. Ai engke bakal pae bagus beak ribuan tahun jutaan tahun eta teh dihitung misalnya 1 juta tahun engkeuna pae keneh atuh mending kuari nanaonan. Laporkeun ka Gusti Allah. Laporan deui malakal maut Gusti. Naon? Jayang kuari bae cenah.
Aya kuari bebas tanya tuh. Ayo ulah ngalawan gitu. Ulah ngalawan. Wala kalot sirip ya Allah. Teu jelema gagah-gagah teh. Pohara. Wala kalot datang deui ka dieu. Waalaikumsalam. Aya kuari mah tuh geura masang. Deuker kumaha geura masang. Deuker nangkarak. Atau antung ruku sujud lah sakjana sarua bae nangkara Kangjeng Nabi Musa cabut nyawa langsung mau tiku gagahna Kangjeng Nabi Musa boro-boro setan malakal maut ditojok kuyana lain lalagan tanda kagagahan Kangjeng Nabi Musa lamun keur marah ieu na hurung ka luhur hasep ka deuleu ku sarerea ka deuleu. Oh luani. Nu mantap ketika Kangjeng Nabi Harun dicekel rambutna ku leungeun katuh. Janggotna Kangjeng Nabi Harun dicekel make leungeun kenca. Ditarik. Di ka Kangjeng Nabi Musa keudikeun. Ya. Nabi Harun teu daya teu upaya. Cicing Kangjeng Nabi Harun ya jurruhu ilaihi godoban. Oh parah Kangjeng Nabi Musa. Can nyaho ieu teh alasan-alasanan. Kangjeng Nabi Harun nyarita qala ibna ummi. Cek Kangjeng Nabi Harun anak lalaki ibu kaula. Henteu Musa nya. Tapi bahasana ya ibna umma. Maksudna nyebut kalimah ya ibna umate eta teh ngaleuleskeun kana hate Kangjeng Nabi Musa berarti kan aing teh dulur saindung sabapa masa sih kudu gelut teu bagus maneh teh jamaneh teh adik kula teh kakak masa kudu marah dijenggut segala rupa komo lamun datang ka dibantingkeun ya ibna umma duh dulur sama sarua pada urang boga emak anjeun teh adik kula yeuh dengekeun heula ulah wa kamarah dengekeun kumaha wah kumaha ibu sama tetep bae coba terangkeun. Innal qauma sanyana kaum Bani Israel teh istadapuni nganggap lemah ka kaula. Kula dakwah bareng. Di ditu Musa Samiri di dieu kula. Musa Samiri ngajakan ibadah ka pedet anak sapi kula ngajakan ka Allah terus unggal poe. Berang saberang peting sapeting selama 40 petek itu baik. Tetapi na istana puli kaum tengah anggap ka kaula. Harun ulah direnge. Sapira si Harun. Kula teh terus-terusan. Lambat laun benang ku Musa Samiri benang. Akhirna abah milu ka ditu. Lain henteu dakwah. Ngan kula teh dianggap dakwah kaula teh. Itu beda jelema anu geus mukalama jeung Allah jeung jelema anu can mukalama kalau beda dakwah. Kangjeng Nabi Musa mah mun dakwah nurut jelema lantaran geus mukalama jeung Gusti Allah wow jeung Gusti Allah. Tapi Kangjeng Nabi Harun macan mukalama jeung Allah can diangkat jadi rasul teu didenge ku masyarakat sebagai gambaran kuari nu mantak teu didarengekeun teu ditaluturkeun can wow jeung Allah atuh dakwah di mimbar teh saudara eta tunjukna luar biasa ayat luar jasa di jero nama amplop cara si eta atuh mal beres dakwah kitu mah tuaun ka Allah atuh diundang kudu sugih giat diundang kudu susah alasan muriang nu kumaha coba dibere amplop nang bodeh maca kutub robani ge sabelah poe diundang be kudu susah aduh udah geus aya undangan deui cek cenah ka 3 raksa
kumaha coba eta mal beres anu kos gara itu mah dakwahna teu wauh ka Allah moal sok terangkeun Al-Qur'an tapi maksudna di jero hatena dunia datang ka anu ngadengekeun bae ge jauh moal dituturkeun ku masyarakat moal boro-boro masyarakat jauh masyarakat deukeut moal nuturkeun ku sebab naon can wauh jeung Allah cak masyarakat dasar wajeng aing tah mah beda saeutik doang nya pinter ngomong doang moal ditaluturkeun ku masyarakat tah contoh Kangjeng Nabi Harun keur can wauh jeung Allah sarua ngajak nauhidkeun ka Allah jeung Kangjeng Nabi Musa akur bahasana akur jeung Kangjeng Nabi Musa bahkan Kangjeng Nabi Harun melalui piawai leuwih ramah menghadapi masyarakat Kangjeng Nabi Musa onam kasar tapi Kangjeng Nabi Harun teu didenge ku masyarakat istadafuni kabeh kaum nganggap lemah ka kaula teu nganggap ka kaula bahkan begitu kaum kabeh geus milu ka Musa samiri wa kadu yaqtulunani hampir-hampir nyana da kamu kula hampir kula dibunuh lain lalagaan perjuangan kaula teh tanyakeun coba teh ka kaum anu masih kene iman hiji dua mah coba bejak tanyakeun Kangjeng Nabi Musa godeng kepala mantak cek Kangjeng Nabi Harun fala tusmit bial ada aduh Musa ulang ngajadikeun bunga ku sebab kaula ka para musuh lamun kadenge urang ribut musuh meureunnan seuri lamun kadenge urang teh galungan meureun musuh teh meureun seseurian ongkos ku hari negara Islam jeung negara Islam teh ribut atukan kafir seseurian geus puguh Baghdad hancur geus puguh Turki hancur geus puguh Suriah hancur tambah deui Yaman hancur kuari Saudi Arabia hampir-hampir sakedeung deui perebut jabatan negara Islam keur diacak-acak dipilih deui terus Suriah terus-terusan geus sabaraha ribu masyarakat nu paeh geus puguh di Baghdad terus di Yaman terus kuari menuju Saudi Arabia Makkah terus kan kafir seserian Islam jeung Islam ribut seserian nah ieu ge fala tusmit bial ada Musa umat ulah ngajadikeun bunga ka musuh ku sebab gara-gara ieu urang masing damai bae wala taj'alni ma'al qaumi zalimin ulah ngajadikeun anjeun ka kaula ma'al qaumi zalimin serta kaum nu zalim kaula dianggap kaula teh ieu babarengan jeung kaum nu zalim ulah nahanan luar biasa andai kata deuk disiksa menta ka Gusti Allah ulah dihijikeun jeung jelema-jelema itu teh kula mah tetep dakwah teh barang penting terus bae Kangjeng Nabi Musa ngalengis ka Gusti Allah setelah Kangjeng Nabi Musa nyaho karena perjuangan Kangjeng Nabi Harun teh horenganan teu lalawara setelah ku Kangjeng Nabi Musa ditaliti horenganan Kangjeng Nabi Harun teh teu lalagaan dakwah teh pohara pisan ngan dakwahna teu dianggap ku kaumna bahkan hampir dibunuh Kangjeng Nabi Harun teh tidinya dipeluk Kangjeng Nabi Harun ku Kangjeng Nabi Musa kakak hampura tuh batur mah mun di urang silih bacok gara-gara sameter tanah silih bacok di urang teluh geus sing kalayang endog sing haliber endog Kangjeng Nabi Musa mah baraso teh karena Allah encan nyaho kana alasan-alasanana setelah nyaho kana alasanana ditangkep dipeluk ku Kangjeng Nabi Musa kakahampura cek Kangjeng Nabi Harun kula mah teu ieu jak kula berjuang teh lain lalagaan ngan kula mah saking kakuatanana bae atuh tah ti dieu lah barometer dakwah memeh ngadakwahan batur dakwahan heula awak sorangan memeh ngawauhkeun ka Allah wauhkeun heula awak urang ka Gusti Allah sorangan memeh ngajakan tahajud ti peuting urang heula tahajud lamun urang ngajakan tahajud ka masyarakat urangna tilok tahajud ngajebian masyarakat dulur penting urang hudang tahajud tahajud dulur ulang teu tahajudnya sanajan 2 rakaat nonggengnya na perut gitu tahajud cek teh
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza irtafa'a alaina wal bayn wal makan Tatkala larima ilang apa aina lan bayd lan makan wal jihad lan sagahe jihad Wadasolalan warulan narima petepung apa pirang-pirang cahayaku sifat Gaden bukakeun lebasa apa zat bisifati wabil ma'arif kalawan sakahe sifat Lan pirang-pirang ma'rifat padzalika haqiqatul ma'iyah maga utai mangkono ku sifat iku hakikat sifat bareng idh huwa subhanahu na utai Allah maha suci Allah munazzahun liku kang den bersihaken anil infisali wat isali wal ittisali bil hadis saking dari mapisalan dari mapetepung kalawan kang anyar walau taro urang nyaritakeun tentang sifat barengna Allah nyaritakeun tentang barengna Allah jeung urang eta adalah macem-macem barengna bil ilmi umumun barengna bil qurbi khususun qurbu bil ilmi umumun Qurbu bizuhurit tajalli khususun ketika geus tajalli ialah dunudani in fatadalla fakana qabasaini au adna lamun urang berangkat ka Bandung ninggalkeunana lembur nu ditinggalkeun ku urang teh lembur daerah-daerah di dieu ninggalkeun Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, Cianjur, Sukabumi, Dalarang, datanglah ka Bandung. Urang mun ka Bandung seperti gitu. Urang deka Mekah ninggalkeun negara Indonesia, ninggalkeun Malaysia, Singapura, ninggalkeun Dubai, Abu Dhabi, Yordan, ninggalkeun berbagai negara. Terus asup ka Jeddah, ninggalkeun negara-negara. Ketika urang hayang wusul ilallah ma'iyah ke jadi aya sifat bareng teu bisa dihayal tapi kudu aya nu ditinggalkeun lain negara lain nu ditinggalkeun teh lembur ka Gusti Allah mah da Gusti Allah mah nu ngadamel langit bumi katut eusina di mana bae aya ngan teu bisa ngahiji Allah jeung urang teu bisa pisah Allah jeung urang ngahiji teu bisa pisah teu bisa wacana teu kaharti emang eueuh potongan kaharti sia mah tuh potongan kaharti koba sebab Allah maha qadim urang maha hadis Allah mah nu ngadamel khaliq urang mah nu didamel makhluk atuh geus teu bisa dihijikeun antara khaliq jeung makhluk
Oh lain eta horeng perasaan mantak urang kudu ngaji rasa. Coba icip-icip eta sayur, dicip-icip asin karasa. Coba icip-icip eta sayur asin, coba nu ieu amis. Coba buah ieu amis. Coba nu ieu hasem. Coba eta tanu ngandung kuluk. Naon eta? Coba. Barang diasaan hasem. Coba deuleu naon? Tai ucing. Karasa. Ngaranna ngaji rasa. Oh. Ka Allah mah make perasaan. Diawali ku iman, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Urang geus iman ka Allah, dalilna ente nu mantak iman ka Allah bahwa Allah pangeran. Allah teh pangeran, nu mantak Allah pangeran. Allah teh nu ngadamel. Aya nu didamel, dalilna setiap aya nu didamel, aya nu ngadamelna. Teu kahartieun akal mun aya dadamelanana eueuh nu ngadamelna. Lumpatkeun terus saha nu ngadamelna pasti ka Allah. Urang lamun nyaritakeun tentang Tritunggal Kristen, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Tatangga. Wah, cak Kristus jadi lain kita yang ada gitu baik. Jadi arti. Ayat kelahiran Yesus Kristus, memeh Yesus saha atuh pangeran teh. Ih, cenah manusia ngan Gusti Allah nyanding pangeran teh kadinya. Tadi teu puguh teu karuh pangeran make sundang sanding. Emang jurig newo-newo. Oh, kurang gitu-gitu. Teu kaharti urang mah sebab teu iman. Nyana mah Tuhan teh tilu, Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Kudus, Yesus Kristus. Tilu jadi hiji. Sarua Buddha atau Hindu. Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, Dewa Siwa. Eta irahayana dewa teh baheula nyana tapa. Sanggeus satapa saking istimewanya na tapa pangeran nyanding ka dewa. Deuh tadeui pangeran. Sundang sanding segala rupa. Nyandinglah ka dewa Brahmana, nyandinglah ka dewa Wisnu, nyandinglah ka dewa Siwa. Eta tilu dewa. Dewa Brahmana dewa pencipta. Dewa Wisnu dewa kitu anu ngaraksa menjaga pemelihara. Dewa Siwa dewa perusak. Jadi tilu dewa ngahiji mantap nyana ge sarua Trimurti. Naon bedana jeung Kristen? Dewa-dewa keneh datang ka urang aya empu sindok. Itu bararugu. Etala petapa-petapa saking istimewana. Ieu diorbitkeun lah ku masyarakat nu ngadewakeun jadi pangeran. Pateuh arti pangeran jajadianan sakumaha? Tangkal buah daging. Gitu buah daging jajadian. Seke ngaranna. Nah, itu teh dewa seke berarti kan. Urang mun gitu-gitu nyana marah sebab teh pangerannya na. Di dewa-dewa di pangeran-pangeran lain sok nu nyiptakeun saha kumaha mimitina. Mana geura kitabna nyeuleut nyana kitab. Yeun nyana kitab Injil jeunan nyana lain Injil nu asli, Taurat nyana lain Taurat nu asli. Kitab Weda jeunan nyana, emang kitab Weda bah jeunan nyana, Bapedan menang nyana dan lain-lain sebagainya, berbagai kitab jeunan nyana, baca Al-Qur'an beres kabeh. Teu bararuguh. Nah, ndeka Allah kuari lantaran geus syahadat
mulai atuh sok hayang wau jeung Gusti Allah nurunkeun jang paranti nu ngawauhkeun ka Gusti Allah imimitian ku Kangjeng Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh terus datang ka Kangjeng Nabi Musa, Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi teh dek ngawauhkeun makhlukna ka Gusti Allah yu urang ka Allah make syariat. Datang ke ka Allah. Aya deui hayang nu leuwih istimewa ieu urang ka Allah make thariqah datang ke ka Allah. Di akhirat cuman ke datang. Di dunia mente. Kitu bae sakitu. Aya nu hayang di dunia keneh geus datang ka Gusti Allah wusul ilallah hakikat. Kangjeng Nabi teh mawa syariat thariqah hakikat. Aya anu datang ka syariat doang kos urang kieu wudu bari culak cileuk salat bari culak cileuk keur salat aya nu liwat susuna gede dideuleukeun keur salat aya suara musik ilu joget keur salat aya nu marhaba kabawa ku nu marhaba keur salat macam-macam keur salat teh macam-macam nu tadina eueuh araraya jak keur teu salat mah teu ieu lah salat urang mana pokoknya urang bae geus syariat ngaranna zahir doang rapi zahir mah wudu salat puasa zakat haji emang eta lah jang paranti ka Allah bisana sakitu geus saya datang ka paeh ge kos kitu bae. Salamet sebab ayat syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Asa kurang puas kos itu teh ibadah teh naik make thariqah. Geus ngeleuwihan suluk berarti ayeuna mah make perjalanan khusus. Sok geura. Mulai loba larangan-larangan teu meunang ngahiji jeung ahli riba, teu meunang ngahiji jeung ahli zalim. Adapun zahir mah pek bae ngan hate dika Allahkeun, dikasor dika akhiratkeun. Di dunia babarengan kadeuleuna jeung masyarakat, di dunia bareng babarengan kadeuleuna jeung pemerintah tapi hate akhirat. Oh, ai kos kitu mah babari atuh urang asup ka Golkar. Zahirna doang cenah batin nama ieu asal dibere ditarima, asal dibere ditarima jajak kabek. Kieu boloon teh mah kos itu. Torekat. Tampilingan teh mah nu ngaku torekat kos kitu mah. Ieu cuma mah lain ka Golkar petilu bebeskeun. Ieu mah lain petilu VKB. Rantai. Nu bener kabeh ge. Temenang norikoh maker ke Allah mun syariat los atas nama torikoh ieu mah bersyariat los mah kos kitu mah sebab atuh bersyariat mah dikhawatirkeun ka surgana ge ka surga ngan ka neraka heula mayoritas sakadar dikumbah doang digubiag tuh masalah sebila dibersihan doang atuh janyanana ge ditaka surga embungeun Jependi wayahna ka surga heungkeul lah sakeuna. Henteu teu sanggup ka surga. Kunaon surga geus bersih. Emang aing ngaji? Ih kudu ikubah heula di jahanam. Ambo budak. Diu diroskam heula. Nyanana ge embungeun ka surga teh embungeun ku sebab bobolokot kos urang bae sakumaha kamari. Mentas ngagaru aju pemajikan urang ngagawean di kasur nu serba wow make spray segala rupa pan. Spray make menyan. Segit ti ditu da wareng mambujurig. Nah, cek pemajikan ka dieu urang sosonoan engke mandi heula embungeun nyanana ge sebab naik ka dinya kudu bersih. Ieu ge ajipen di tita kasor ga embung cek nya kunaon kredit can geus. Bersihan heula sadar sorangan nya ge. Sanajan ku malaikat teh dikanarakakeun nya ngagujubarkeun maneh. Nah, gujubar. Euy, sia kudu lolonja. Euy, mandi cek nya. Nyana ge sadar teu daek ieu teh jak kajahoan tina beungeut na panarideung
tapi geus norekat mana larangan atuh aya norekat jeung syariat beda nama atuh babari ngomong bae lain ngomong ieu mah teh urusanna namun kamari mah ieu urang urusan zahir aya teh kotokan bersihan aya taneuhan bersihan aya haraman bersihan zahir ku ari mah geus menuju batin. Oh ieu mah duit ti pamarentah kokocoranna ti ditu embung aing mah haram. Oh ieu mah partai jangan gugulung soal dunia bae bari eueuh anu araradil haram jangan aing mah. Oh ieu mah organisasi teu bener ku ari mah organisasi teh lantaran dipake tanjakan doang jeung tarajer. Oh teu bener haram jangan aing mah. Si itu mah kos kitu usahana haram jangan aing mah embung aing mah. Nyana doang sorangan deka Allah mun ditanya kok ieu embung itu embung deka Allah norekat ngaranna. Kok batur mah peuting teh sare aya sia mah molor norekat aing. Atuh babari norekat kos kitu mah horeng. Babari. Pan atuh sia mah batur mah itu daharna setik sia mah 2 piring aing keur norekat. Ulah loba omong sia. Oh kos kitu nya norekat atuh heueuh. Norekat naon ieu? Ulah loba omong. Pokona aing mah nyaho wusul be. Ka mana wusulna? Adi tuh. Nah mana? Jahanam. Atuh ayo beda wah. Maka kudu aya nu nuduhkeun atuh tentang batin teh. Geus digambar atuh engke awak teh di jerona nu digambar teh lain di luar. Urang teh lamun neuleuh zahirna mah ieu teh sirah, neuleuh zahir mah ieu teh leungeun, neuleuh zahir mah ieu teh dada, neuleuh zahir mah ieu teh beuteung, neuleuh zahir mah ieu teh kubul dubur, neuleuh zahir mah ieu teh suku jerona. Coba batinna digambar bakal ngarupa Allah. Bakal jadi lafaz Allah coba ge. Urang kieu teh setuh. Iya bakal jadi Allah. Bakal jadi Allah. Anu di luar wal bisa neule. Sanu nita ngaji di luar. Iya bakal cerita ala kadar doang. Iya bakal jadi Allah ti dieu, ka dieu. Bakal jadi Allah lamun di torikoh ke. Iya jadi Allah digambarkeun percis ke bakal narik nanti manangan imah bayangan we wungkul tuh. Tuh lain Allah. Iya bakal jadi. Ti dieu bakal jadi kabeh. Eta zohir jang ngabayangkeun batin. Wari di jero ku urang digambar. Mulai make lembutan. Bisa jeung henteu kumaha maneh cak guru. Usahakeun tahap awal ieu ka dieu, tahap kadua ieu ka dieu, ka katilu ieu ka dieu. Sok heula mulaian. Geus teu kudu dipotokopi kitab thariqah mah sebab taba perjalanan. Kumaha guru bae mere sanajan teu boga tulisanana masalah thariqah mah. Daripada boga tulisanana teu dilaksanakeun dibuka bae emang amil. Amil buka deui. Beureup jari sumajuru ku jarang jeung gasoje sujuna jeung zalu kana. Woi dalu kana naon kana? Kamari aing ngaji pohoan. Dia terus kumaha sia lain ka mana kara? Walipu. Aing mah lain walipu ja. Kamari ti guru, walipu. Lain aing mah. Naon cak musa urang abdadi. Heeh abdadi. Walipu. Dicak musa urang abdadi. Oh. Cak urang ribut, gelut taluk. Padahal bener kabeh. Nah, ieu keur carita lain kos kitu thariqah mah teu kudu boga bukuna. Ayo bae ti guru soga. Ja praktek ti guru sila sia. Sila. Kieu silana. Beureum sia. Beureum. Tarik lapas. Tuturkan. Beak ngaranna. Laksanakeun eta. Nya. Peuting sia hudang. Ngising sia piting.
ngising-ngisang sia. Ajo ngopi. Beres, hes deui. Babari orang norekat. Itu kos itu norekat si kos itu. Makana guru ne kumaha lalakona jatarikoh mah perjalanan menuju Allah. Suluk disebutna. Ye kadituna acak-acakan torekat teh haju aya di Golkar. Norekat teh haju aya di partai. Cak anu di ditu deuk ka Allah mah akur bae deuk di mamana ge nu penting karena Allah. Bisa henteu sia di Golkar kena Allah dibabeeteun sia ku aing. Je sok aju kitu sia gelut sia jeung aing. Tungtung nadek norekat gelut bae. Kunaon eta laranganana nu mantak dilarang mal bisa gitu bae sudah hese. Ieu teh deuk ditinggalkeun. Tuh nya eta keur norekatna bae ge hese. Tahap awal, tahap kedua, wah tahap-tahap. Aya nu dibagi 4, nu dibagi teh nu dibagi 2, sugro kubro. Daerahna doang teh mah, adapun ka dituna dibimbing ku guru. Ulah ieu, kudu kieu, perjalanan ngaran. Nu mantak teh kudu boga tulisanana ongkos urang ngaji Quran. Ngaji Quran urang unggal isuk-isuk ka guru. Bismillahirrahmanirrahim. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik deui. Alhamdulillahirabbil alamin. Weh, beuki parah di budak. Lain beuki bagus, beuki parah. Alhamdulillah ain cak guruna tadi dia ta coba sakali di guru dibere hot lek bae tah ngeunaheun ieu sering-sering ki aing seubeuh cak guru. Gaji tajwid tapi praktek. Sok terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Ro. Hese ro. Ro. Lain ro. Balik deui. Alhamdulillahirab. Rob. Cak murid deuk iraha geus aing. Tasdidkan. Rabbil Rabb. Alhamdulillahi Rabbil Rabb. Budak. Nya geus ngap-ngapan bae di dieu. Geus sajam masih kana bulak-balik alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabb. Guru ge leuleut cai mataan gitu mah. Geus trek. Istirahat. Balik deh esok aja deh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus. Ihdinas siratal mustaqim. Terus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doh ieu budak. Menang di mana sih eta? Menang tina koran. Ulah doh, bot. Waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bos yang mah. Dal tambah bot. Aduh, budak tilu batik, katilu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wow, kopiah nganceleng. Wah. Beres hasil dicarekan nyana nyahoha, nyahoro, nyaho tasdid. Praktekna doang. Ketika ditanya mah ai eta rona kandel apa ipis teh nyaho, nu penting bunyi na kos kitu. Ketika Rabbi eta naon ngaranna teu nyaho tapi praktekna mah nyaho. Ketika manehanana nyaritakeun iyyaka na'budu parcis tapi teu nyahona naon. Ketika waladdo di mana posisina nyana teu nyaho tapi pas jasa didengekeun ku urang rapi amat tapi teu nyaho ikhfa idgham izhar gunah dan lain sebagainya tapi rapi bandingkeun jeung Haji Pendi nu ngaji tajwid.
barangnya namanya ikhfa, izhar, gunah, bila gunah dan lain sebagainya. Prak bae ngaji Fatihah urang embung ngamakmum. Asa pakia-kia amat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Wah, ieu mah kudu kakedu ieu mah ieu. Teu bagus. Nya tajwid nama rapih tapi barang didengekeun teu bagus. Bisa tajwid lisan, praktek teu bisa. Aya anu praktek bisa teu nyaho tajwid, maning mana? Tuh kan, janu penting nama ngaji tajwid ge jang bagus. Mentak zaman baheula mah zaman baheula saquran diajikeun ka guru rapi luar biasa teu nyahoeun ikhfa, teu nyahoeun gunah, teu nyahoeun tajwid dan lain sebagainya. Teu nyahoeun qalqalah dan lain sebagainya, tapi rapi macana. Baheula ge kitu ngaji thariqah teu nyahoeun ngaran-ngaran thariqah teh istilah-istilahna, tapi nyarana percis noriqah. Kuariba lamun carita thariqah rapih jasa, tapi proposal terus bae. Sumbangan ti pamarentah terus bae. Wayah kampanye Golkar nyana diharap hidup. Cak nu ditukan modar. Aduh cenah kiai urang norekat pan kieu amat, ai zikir mah ambalayah loba jasa tapi kos kieu bohong. Nyaho lisan nyana, teu nyaho praktek buku larangan. Ye, cenah Gus Dur mah pangramanya ulah nyaritakeun Gus dibabet sia ku aing. Atuh beda lirikanana antara nu geus usul jeung nu lain. Gus Dur kerja di presiden emang kaunikan. Di dia ke Jawa Timur berangkat, set datang ke Jepara. Cek Gus Dur teh, kita kesini dulu nih, kesini. Kemana? Sini Gus. Kesini nih, kesini. Kalau kadieu beres itu terus. Iya presiden ka gang nu leutik. Terus ini kita akan acaranya di sana dulu di apa namanya di Jawa Timur lagi tunggu. Ngomong apa terus? Datang aya pasar leutik mah dedinya aya tukang kado. Kita beli kado dulu. Presiden si Koski heran turunnya di mobil Mercy nomor hiji anu itu pan teu meunang kita nungguan di itu di jalan utama nyana maka dinya apa duren berapa ini duren 50.000 ini kan Gus Dur ya udah jangan ngomong-ngomong Gus Dur berapa nih 50.000 beli 5 itu ditawar deui jadi berarti 5 kali 5 seberapa aja Bendi tuh biasa ngaco kos gitu kan namanya. biasa bayar. Ai dibayar 10 juta. Kenyataan ya, Wah. Ngageter-geter panu narimana. Ngageter dibayar 10 juta. Ya, makasih ya. Cerik kan itu. Awewe. Anu dagangna awewe. Cerik jana. Yuk kita naik. Cak supir jeung ajudan beli duren 5 10 juta. Barang jadi presiden aja Gus kok jadi begini. Jangan banyak omong jagian. Dilalaga di jero mobil. Dulu gak pernah begini kok jadi begini. Udah jangan banyak omong udah ayo kita ke Jawa Timur sekarang. Terus di jero mobil teh ini durennya belah aja. Presiden ngadahar duren di jero mobil. Beli udah makan unik, itu udah unik. Kenyataan nih lain lalagaan. Lain lalagaan mah kenyataan. Datanglah ke jalan utama. Wow, pengawal. Terus diberangkat lagi. Cak pengawal habis dari mana emang dulu? Jangan banyak omong gitu. Sekarang ke Jawa Timur aja. Nu heran ajudan jeung supir. Nyana di Jawa Timur ngomong bahasa kumaha si Cuplis jeung si Unyil. Saknyana itu tadi kita beli duren 10 juta. 5 10 juta. Nah, sekarang gini. Kita sampai ke Jakarta, nanti kita ke sana. Itu tadi tukang duren kita tanya. Coba ada enggak itu sebenarnya tukang duren? Oh, langsung beres ke Jakarta, datang deh ikan kadinya. Nah, tukang duren nutup. Nanya, tukang duren yang di sini, Mbak, kemana nih? Oh, dia di rumah. Di mana rumahnya? Diberi alamatnya. Sini lurus, belok, sesuai jeung tadinya. Imah nage kosong. Sasaha di imah. Nanya kata tangga.
Mas, ya ini rumah tukang durian dia. Iya, ini kemana? Oh, dia sekarang lagi ke kota Jepara. Emang kenapa? Dia suaminya itu sakit, udah 1 tahun. Nggak bisa berobat karena nggak punya uang. Kemarin ada yang turun dari mobil sedan, beli durian 5, ngasih 10 juta. Dia sangat girang, jadi suaminya dibawa ke rumah sakit. Nah sekarang sudah ada di rumah sakit. Jadi dia terima kasih sama yang turun dari mobil sedan itu. Masya Allah, sahanu nyaho tah butuh. Karena duit 10 juta jang naon gitu ngaranna ka rumah sakit, sahanu nyaho jeung sahanu ngabejaan. Ye, pugu Haji Pendi mah batur geus ngareng-ngareng kitu dibere. Geus ngareng kereta bantuan tetep teu dibere. Itu mah teu nyahoeun bere, kasih 10 juta, geus. Bu mahal jasa tama duren. Artina 5-10 juta ngadahar hiji asana sataun teu kudu dahar tah teh. Ku mahal-mahalna. Ieu mah nu jadi masalah saha nu ngabejaan. Salakina muriang 1 tahun jagus durna di Jakarta bae, kemudian lewat kadinya heula, padahal di jalan utama kabeh titah cicing, mungkin ceknya nasa Gusdur setengah jam atau lebih, pokoknya bagaimana sampainya aja, sahatah nu ngabejaan kos gitu. Masya Allah karim, kenyataan tamakan kos itu jelemana hirup keneh kuari, mun ditanya di ngarana aya kabeh, nyana ge gode kepala, cager lah suami, nah begitu cager. Dengan uang sakitu pas-pasan 10 juta nyana bebeja ke pemajikana ini lu dapat uang dari mana? Bebeja lah seperti itu. Nyana terus menelusuri ternyata Gus Dur nyana dek terima kasih mawa bakaka ke Jakarta. Atuh mawa bakaka kan jadi dek terima kasih mangkaning make urang lembur maka sendal jepit sebelah lain. Datanglah ke istana Lego. Pegawai istana tidak boleh tamu yang begini. Masuk istana nggak boleh. Gus Dur, masuk. Ya Gus Dur masuk. Siapa bilang nggak boleh? Orang bawa bakakak. Pancal lu nggak bejaan bawa bakakak eta. Masya Allah, bener gitu. Gus, terima kasih. Ini suami saya sekarang alhamdulillah udah sehat. Saking terima kasihnya nih saya bawa bakakak ke sini Gus, buat Agus ya. Udah saya mau terima kasih. Udah saya sekarang mau pulang lagi nggak punya ongkos. Dibere ku Gus Dur, balik Gus ka dihitung heteng biasa. Aju bakakakna ku Gus Dur teh di pesetan-pesetan nu tadi ngalarang teh ya, tuh dihareup, dibere mentokna. Makan loh buat lo tuh bakakak. Kadang gitu-gitu, aduh sering-sering tamu yang begini. Bukan, tadi larang lo. Gus Dur banyak unik baik. Tuh pernah nu nyaritakeun kejadian seperti gitu. Nu jadi masalah saha nu ngabejaan muriang 1 tahun teu boga biaya hese Gus Dur nyahoeun. Nah, ieu mah keur carita urusanna urusan syariat, urusan thariqah, urusan hakikat. Ieu keur carita lah Gus Dur ge ja norekat di partai tuturkeun Gus ya. Kos kituna hayu ulah jadakeun ka Gus Dur sia bae heulana. Sia mah pugu kadal ge di emam. Kadal di emam kadal. Komo rek oros mah tuh. Ieu norekat kos kiamat. Nah, ya jadi urang ulah sambarangan torekat aya nu ngabimbing horenganan. Nu mantak Gus Dur waktu make ieu kukula ditanyakeun, make gelang nang teh saha eta teh lensa barangan. Loba anu guru-guru na mere kanyana, padahal nyana makan teresepkeun cincin. Teresep nyana mah. Lantaran hiji bae Allah, tapi satu ketika dibere ku guruna pake Gus waktu manehanna nandek naik jadi presiden nyana make cincin. Ieu cincin mah dibikeun Kanjeng Pendi. Hook ieu mah cincin. Pan cenah cenah norekat hook ulah loba omong. Besi mentanya na kaburu dipiheulaan bae. Nah, geus ulah nyedek-nyedekeun kana geus usul. Hese nyarita keudana nya nama. Nah, kuari mah bersyariat urang endek ka Bandung, aya anu lempang suku sebab bisana lempang, aya nu naik sepeda sebab bogana sepeda, aya nu naik motor sebab bogana motor, aya nu naik mobil sebab bogana ge mobil, syariat keneh. Mulai kuari urang ayeuna mah neuk rada istimewa. Sebab ari make perjalanan di sisi mah lempang sepeda motor mobil eta mah masih keneh loba luka-liku.
di sisi loba warung-warung remang-remang, loba area rest area gitu keneh gitu, loba nu laliwat nu pingpingna nyingkap, anu susuna nyingkap, geus puguh dadana, waduh luar biasa. Mantap aja pengen di maka Bandung teh asana sakedeung sebab neuleuh anu kitu bae. Cakna teu karasanya ya perjalanan moal karasa tuh. Sebab pingping di deuleu, bujur di deuleu, dada di deuleu. Coba lamun zikir mah asa kebel. La ilaha illallah, la ilaha illallah, teh maca shalawat. Geus menang 1000 angel cenah ke Bandung. Atuh kulantaran neulean pingping sakedeung cenah ke Bandung. Atuh kumaha mata. Matana dikepar terus. Nah, eta lah loba naon kitu ngaranna awaik. Gangguan-gangguan. Mampirlah di warung, ngopi lah, ngarokok lah, lapar dahar lah, syariat ngaranna. Di ka Bandung teh. Ketika orang naik kereta, torikoh ngaranna, geus lain deui. Mulai geus teu neuleuh rest area, teu neuleuh nanon ngaprit beta. Kareta mah Bandung Jakarta mah Bandung set komo argo lawan. Brek datang. Ngan dedeleuhan aya keneh sama kasisi ka gigir bisa neuleuh lembur-lembur. Di rel urang bisa neuleuh di kareta anu-anu ngan teu bisa ai mampir mah. Ngan neuleuh neuk mampir ge teu bisa hayang dibalangkeun masinis sia mampir. Teu bisa. Kareta torekat ngaranna. Ieu mah deuk make hakikat lah geus usulillah naik pesawat. Tet. Dengan jarak tempuh anu hese dicaritakeunana Jakarta Bandung. Langsung urang naik teu neuleuh ka sisi ka gigir aya naon teu neuleuh datang set datanglah ka Bandung. Teu neuleuh aya rest area, teu neuleuh anu liwat, teu neuleuh anu dagang, teu neuleuh anu datang. Urang ka Allah sarua neuk make syariat, kudu mampir heula di rest area. Ngarokok heula. Mentek urang endek ka Allah make syariat aya ririungan. Aya organisasi, aya partai, aya kampanye hidup. Eta karena bersyariat takos kitu tah. Tinggal laju jeung henteuna syariat teh. Aya anu kelas bawah berarti motor nyana sepeda, aya anu kelas mobil berarti. Eta mah berarti nu nyekelna jeung anu bawahanna tinggal kitu doang pada syariat kitu bae syariat. Aya teu datang ka Bandungna lantaran kempes teh lah. Kurang bensin lah. Lesu lah. Datanglah ka Bogor, balik deui lah kunaon lah. Cara rape aya nu kitu. Ih syariat mah kos kitu bae. Ketika toriko mungprung loba mah loba ngan geus teu melu. Tapi dedeuleuhan aya keneh. Suluk garana. Tapi ketika geus hakikat teu neuleuh kaler kidul. Nah ieu nu deuk dimaksud teh. Wa iza izartafa'al aina aina baina makan jihad teu aya nyaritakeun di mana Allah aya kumaha Allah antara urang jeung antara di mana Allah jihad teh teu aya wa tasolal anwar cahaya itisol ka urang tina perasaan urang deukeut ka Gusti Allah. Dunia makhluk dunia jeung makhluk teh urang dek ka Bandung nu ditinggalkeun teh nagara kampung urang dek ka Allah di jero hate ulah aya duniaan ulah aya makhlukan hiji be Allah dengan cara suluk tadi menang pituah ti guru dibimbinglah ku guru aya nu neko-neko set urangna cerdas bisalah ka ditu ku sifat zat bisifat wa bil ma'arif fadzalika haqiqatul ma'iyah etalah hakikat ma'iyah perasaan asa jeung Allah aduh geus eueuh nu dideuleuh kabeh ge eueuh nu kadenge iwal ti Allah rasa tah makos kitu teh mafi jubati ilallah eueuh naon di jero jubah kula kecuali Allah unsi jeung Allah nya nama menghindar ti makhluk menghindar ti dunia jeung Allah eueuh nanaonan mun dibongkar dadana hatena eueuh nanaonan hiji be Allah datanglah nyana kahana hakikat ma'iyah asa bareng jeung Gusti Allah nah idh huwa subhanahu munazzahun anil infisal wa ittisal bil hadis
Maha suci Allah karena Allah mah dibersihkan tidak infisal jeung ittisal bil hadis. Carita di mana kumaha keur kumaha jihad mana teu aya. Antara jeung Allah urang makan aya antara. Lantaran urang mah antara urang jeung Allah mah antara. Aing teu pernah teu neuleukeun ka sia sugan sadetik aing teu neuleukeun teu pernah. Aing teu pernah teu nyaho ka sia sugan sadetik aing teu nyaho ka sia. Aing teu pernah teu ngadengekeun ka sia sugan sadetik aing teu ngadengekeun ka sia. Antara Allah jeung urangna mah ngan urangna ka Allahna. Naon tah nu urang ketika Allah neuleukeun ka urang teh Allah mah terus bae teu pernah teu neuleukeun urang di gunung, Allah neuleukeun urang di leuweung, Allah neuleukeun urang di laut, Allah neuleukeun urang di kota, Allah neuleukeun urang di lembur, Allah neuleukeun nangtung diuk, Allah neuleukeun. Kok urangna jarak antara urang jeung Allah, antara urang jeung Allah ketika urang titah boga rasa dideleukeun ku Allah, kahalanganlah ku mio, kahalanganlah ku si sarwiti, kahalanganlah ku mobil, kahalangan ku perusahaan. Antara urang jeung Allah, urang kahalangan ku dunia jeung ku makhluk. Etalah nu kudu dipicinan supaya Allah neuleukeun ka urang, urang ge asa neuleuh ka Allah. Hayang boga rasa kitu teh. Perjuanganana melalui sulu picinan eta. Kudu ditinggalkeun. Lain lalagaan paninggalkeun kos kitu teh. Kudu boga gunung, kudu boga guha, kudu boga jang nyepen, ninggalkeun zohirna. Sebab batin teh dek ninggalkeunana hese, ayo zohir dedeleuhan jeung dadengyan, kudu ngasingkeun diri. Uzlah ngaranna. Kos kitulah terus bae urang ngaropea batin urang teh pemikiran sehari-hari ieu teh bareng jeung di pikiran ku urang. Urang teh babarenganna jeung saha sakumaha nu dipikiran ku urang, urang kuari barengna jeung nu dipikiran ku urang, urang dipikiran ku urang usaha, urang bareng jeung usaha, urang nu dipikiran ku urang teh tani, urang bareng jeung tani, urang nu dipikiran ku urang teh meuli mobil bareng jeung mobil, urang nu dipikiran ku urang awewe, urang keur bareng jeung awewe. Wali mah eueuh nu kitu hiji bae bareng jeung Allah. Neruskeun lalakon soal Yahudi anu begitu kejam luar biasa terhadap para mukminin. Tahun kelima bulan Rajab, sahabat luar biasa dianiaya ku para Yahudi, sehingga Yahudi nyen komplotan musyrikin Mekah disundut ku Yahudi supaya nyin tiap kabilah teh diperketat. Kabilah teh kudu diperketat masing-masing kabilah. Andai kata satu kabilah aya nu asup Islam, geus sikat kabeh. Tanggung jawab per kabilah. Musyawarah antara Yahudi jeung musyrikin Mekah seperti eta musyawarah. Persekutuan jeung persekongkolan Yahudi Mekah jeung musyrikin Yahudi Madinah jeung musyrikin Mekah adalah memperkuat jeung memperkokoh tiap-tiap kabilah kudu diperketat. Ulah aya nu asup Islam. Andai kata aya nu asup Islam, tanggung jawab kabilah menganiaya sampai ngamodaranana. Masyaallah. Lantaran eta musyawarah akbar terjadilah persetujuan ditandatangani ku Abu Jahal CS. Iyo orang kekentong nama kakarak muncul. Nyana langsung nyaritakeun ke berbagai kabilah. Saudara-saudara sekabilah dan saudara-saudara seagama musyrikin. Waduh. Masing-masing kabilah telah disepakati harus bertanggung jawab apabila ada di satu kabilah seseorang yang masuk Islam, harus tanggung jawab untuk menganiaya sampai membunuhnya. Apabila dilaksanakan, selamat. Tidak dilaksanakan, kabilah itu nanti akan dipanggil dan dicaci maki di depan masyarakat banyak. Wah, kok jadi Melayu sih? Itu diperhatikan ku kabilah-kabilah. Waktu masing-masing hayan muncul di hiji kabilah asup Islam. Tanggung jawabnya panggil ku kepala suku.
Ya Allah coba-coba asup Islam lantaran ieu geus satu kesepakatan lamun aya nu asup Islam kudu dirasehatan sen heula mun teu bisa aniaya mun teu bisa dibunuh ieu mah sakadar kami mah sieun ka luluhur urang kapten urang jenderal urang Sayyid Abu Jahal Sayyid teh kepala hormati Abu Jahal teh eueuh deui panghebatna di tengah hormat ke Abu Jahal deuk sahadai urang. Waduh. Wayahna Abu Jahal teh kudu dihormat ku urang, sesepuh urang pangebat. Kieu deh. Watuh lantaran geus bagus imanna teh tetep bae nyana iman. Mulai tampilingan dicaci, dipaki diciduhan. Diantepkeun sapoe. Kemudian isukna ditanya deui diseret datang ka aya nu dibunuhna sasaran. Perkobilah aya deui nu asup Islam kitu kene. Perkobilah aya luar biasa ternyata Islam diunggal kobilah geus aya. Waktu penganiayaan tiap-tiap kobilah terjadi rame. Kadenge ku sahabat, ku mukminin, aduh urang can kuat. Lantaran terlalu berat jeung terlalu banyak penyiksaan jeung komplotan manehanana. Ku ayeuna sakitu urang tetep maning menghindar bae. Urang menghindar disebut hijrah awal ka Habsyah. Di negeri Habsyah, Abyssinia ngaranna mun kuari mah aya seorang raja ngarannya Raja Negus. Nah ialah raja anu adil cek Kangjeng Nabi, raja anu jujur. Setiap jelema nu datang ka nagaranyana, nah ieu kunyana selalu diperhatikan. Jung berangkat ka ditu. Berangkatlah untuk menyelamatkan agama 15 jelema. Hijrah pertama ieu tahun 5 tahun setelah Kangjeng Nabi diutus. Angarkeun Islam teh kos kieu peurihna. Saha nu pertama hijrah? Hiji Sidina Utsman bin Affan beserta istri putri Kangjeng Rasul nu ngaran Ruqayyah. Kadua Abu Salamah beserta istri Ummu Salamah. Katilu Abu Sabrah beserta istri Ummu Kulsum. Nomor kaopat Amir bin Rubai'ah beserta istri Siti Laila. Nomor kelima Abu Huzaifah bin Za'mah beserta istri Sahlah. 10 tah 5 jeung pamajikan-pamajikanana. 11 Abdurrahman bin Auf, 12 Utsman bin Maz'un, 13 Mus'ab bin Umair, 14 Sahal bin Bayda, 15 Zubair ibnul Awam. Berangkat melalui pantai utara. Didinya aya parahu. Disewa parahu untuk menyeberang ke daerah negara Abyssinia. Langsung berangkat, salamet datang tadi itu, mohon ke kepala suku di negara Abyssinia untuk nyilip dan ditanya dan ditakonnya nyalametkeun lantaran ieu jelema gede kabeh sedangkan di negara Ethiopia di Abyssinia eta adalah keur meujeuhna serba ratrit kekurangan nyana cicing teh lain di kota sebab nyalametkeun agama rempang lamun cicing di kota. Cicing teh di tebing gunung. Sedangkan ieu kapan tokoh Mekah. Bayangkeun coba Sayyidina Utsman tokoh, Abu Salamah tokoh, Abu Sabroh Amir. Ieu bangsa tokoh-tokoh kabeh nu biasana hirup teh rada mewah di kota kuari cicing di hadapan gunung beserta keluarga. Bisa dibayangkeun ku urang. Aduh, saaya-aya hirup tapi nyana nyalametkeun agama. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan balik deui. Tekuat lantaran suplean makanan di negara eta teu peduli terhadap etangan sakadar aman doang jeung can dibejakeun ka Raja Negusna bahwa aya serombongan tokoh-tokoh Mekah nyalametkeun cukup ditopang ku dihandap doang minta izin teh ngan saukur datang ka camat doang mun kuari mah teu datang ka bupati acan. Cicinglah di hadapan gunung hanya 3 bulan lain teu kuat nanaon makanan teu aya roti geus beak korma geus beak kacang geus beak meuli bebekelan ka kota rada jauh musyawarah cek Sidina Utsman jeung Abdurrahman bin Auf jeung Utsman bin Maz'un urang balik bae heula maksudna ke urang ka dieu deui urang neangan jelema nu loba abeh urang ngatur strategi ngeunaheun jang paranti ka pasar aya
yang paranti ngalacai aya. Nah, urang utar atur, yuk balik heula setelah 3 bulan. Ternyata begitu balik beuki parah di kota Mekah teh, pemboikotan tentang perekonomian. Lamun aya nu meulina mukmin, ulah diladenan. Lamun ngaladenan pembeli mukmin, dianiaya nu ngajualna. Datang ke kos kitu ieu lain ngalakon di Mekah teh emang kumaha. Lamun kanyawan perkobilah teh aya nu asup Islam, laporan ka kepala suku. Sanggeus laporan ka kepala suku, saha pedagang di dinya di kobilah eta. Lamun aya nu meuli ka dinya ngaladenan, ieu nu disiksa, teu meunang dibere balanja asam. Ya Allah ya Rabb. Otomatis mukminin menghindar atuh ai kieu mah. Sanajan campur baur ge balanja teu meunang, nanya teu bisa, nu aya penganiayaan, geus sabaraha nu korban, geus pubu anu barangep mah beungeut geus loba jasa. Anu leungit dicicen geus loba jasa. Nah ieu nyalametkeun di Syib ngaranna tah. Syib teh nu kuari daerah Syibul Amir. Syib Amir belah dinya eta tah daerah muslim. Mun urang kungsi ka Mekah mah tah Syibul Amir eta teh di dinya. Syib Amir, urang lembur mah nyebutna Syib Amir. Di mana berkata tempat Syib Amir? Geus teu nyawa kaler kidul bukan Syib Amir. Eta tempat mukminin baheula di dinya. Anu geus ka Mekah mah rada lemeng-lemeng di mana Syib Amir teh nyaho. Di dieu Maulid Nabi lewat lurus eta ngaranna Syib Amir. Lamun belah dieu ieu palag tah. Di dieu pasar paranon kitu ngaranna pasar seng baheula mah ieu ka dieu naik ieu palag. Ieu palag Godim. Turun ka dieu saeutik palag Jadid ngaranna. Mun lurus ka dieu Mispalah ngaranna tah. Mun naik ka ditu ka jurusan kerajaan Ziyad Sud ngaranna. Teuh, gitu. Sekali-kali ulin atuh ka ditu. Ya keur nyaritakeun Mekah we, mana tempat Syekh Nawawi kanyahoan ku urang di mana baheula Syekh Nawawi ayana nyaho. Aya dina sejarah anu. Ieu kuari Syibul Amir tadi dinya tempat Kangjeng Nabi. Eta teh gunung leutik baheula. Kuari ge masih gunung kene kamari ieu mah. Masih gunung kene tahun 90 genep masih gunung. Tah begitu tahun di 9 genep di papasan jadilah hotel-hotel di atas gunung atas bukit. Kuari masih rada enggak bukit. Pan aya Mekah mah wadi. Baitullah mah wadi teh artina lembah terendah. Di luhur gunung ini kan. Di gunung di kahandap gitu. Ieu Baitullah. Jadi lamun hujan teh cayeuna ka dinya banjir. Ieu gunung. Baitullah aya di handap. Takos kitu tah bayangan teh. Jadi dieu teu bisa ka dieu mukminin teh misah. Kanjeng Nabi encan aya instruksi perang di Mekah mah tetep cak Gusti Allah pasta bima tuma. Wa a'rid 'anil jahil. Saat keur meunjeunah rid tugas Kanjeng Nabi malah kudu ngajaharkeun dakwah. Muhammad ulah sieun-sieun kuari. Tetep bejakeun ka tauhidan teh, bejakeun sampaikeun karisalahan teh. Pangeran teh hiji nu ngadamel langit jeung bumi. Sampaikan bahwa anjeun teh sebagai Rasul Allah. Kanjeng Nabi tetap nyampaikan. Di mana baik wadi nu tadina ti imah ka imah bebeunanganna hanya setik. Begitu Kanjeng Nabi pasta bima tumar, luar biasa dukungan teh. Malah nu paling istimewa di tahun etalah jawara bolongkotan. Nu tadina menganiaya asina serangan. Sayyidina Umar asup Islam. Kanjeng Nabi ngadoa Gusti ampun abdi ieu dakwah titah kenceng saha pendukungna Gusti ngan Gusti anu maha uninga. Allahumma a'izzal Islam Gusti bi Umar cak Kanjeng Nabi. Abdi nyuhunkeun keagungan Islam ku Umar. Sebab Umar teh jawara. Sayyidina Umar teh lain lalagaan nya nama lamun nampiling kelenger. Lamun nampiling jelema teh kelenger geus pokona mah cak bayangan Kanjeng Nabi lamun Sayyidina Umar ieu asup Islam mantep asana ieu. Geus pokona mah istimewa asana Islam. Kanjeng Nabi ngicelak bae ngadoa ka Gusti Allah. Hayang Sayyidina Umar keur bejeunah teu nyaho kalar kitu. Mabok aya di nyana. Judi aya di nyana. Wah, leungeun ge geus teu kecekal ku sorang.
leungeun ieu pepeuteyanana. Alah jawara di urang mah meureunna punya dipotongkeun doang. Dipotongkeun ku Sayyidina Umar mah harenges jasa Sayyidina Umar. Kumis dage kumisna Sayyidina Umar mah ti dieu ka dieu. Dicaritakeun ku ahli tafsir ti dieu lempeng tadi belot ka dieu. Jadi kurang bisa dibayangkan pohara jasa Sayyidina Umar. Anu di pasar kemis anu dikitukeun tama Umaran tama. Gede. Liang irung teu kadel. Liang irung sakitu gede teu kadel kumis Sayyidina Umar teh tadi lempeng gede di dieu ka dieu. Eta Sayyidina Umar eta. Ieu dicaritakeun dina tafsir. Di dieu godegan gadis. Sionggot datang ka dada ka dieu. Matana pureulek hideung, irungna gede. Kulitna hideung. Hideung teh lain hideung datang cara kitu teh hideung Arab teh hideung. Carang seuri. Panas lain jawara sering seuri mah jore. Jawara tapi sering seuri hehe. Jo, teu bade ome budak atuh. Jawara teh. Anu liwat. Kenyaruan di luar naon cenah teh. Itu kebayang kurang pohara jasa Sayyidina Umar dapat itu Masya Allah. Hiji kumisna gede mulintang. Kedua jenggot sempong. Katilu dedeg pangadeg jangkung luhur. Nomor kaopat seragep hideung. Yang carang seuri Sayyidina Umar mah. Mun aya nu liwat cukup bae. Eta Umar. Asana eueuh. Lantaran Abu Jahal kan nu paling pakai kasihan teh Sayyidina Umar. Abu Jahal geus ngomong, aduh ulah be Umar atuh kisah teh. Aing lamun Umar atuh kisah, aduh. Aing ge kanyana mah rada geum. Permainan mah sarua jeung aing. Cuman jotosena. Begitu instruksi Kanjeng Nabi hijrah kedua berjumlah 82 ditambah jeung awewe 18 encan budak-budak marilu deui di antarana hijrah kedua ieu tokohna Ja'far bin Abi Thalib paman ku anjeun beserta istri Siti Asma bin Umais. Nomor kedua Miqdad bin Aswad, nomor ketilu Abdullah bin Mas'ud, nomor keempat Ubaidillah bin Jahaz beserta istri Ummi Habibah, nomor kalimana ya sederetan orang-orang Yaman nu datang ke Mekah. Setelah datang ke Mekah asup Islam kabeneran dek rencanakeun hijrah ke Habsah kedua ditilukeun ku Kangjeng Nabi. Orang-orang Yaman anyar asup Islam jung milu ka ditu salametkeun agama cek Kangjeng Nabi. Berangkatlah ka ditu salah sahiji dulur dari Sayyidina Umar nilu. Dek mana sih? Masing-masing lain masing-masing dekat mana? Kieu bae ka kakak atunya kalan agama nenek moyang. Kula mah geus iman ieu ka Kanjeng Nabi Muhammad. Geus urang masing-masing dicekel eta luhurna tampiling cabut buak nger bae. Ngagoler dirinya diantepkeun ku Sayyidina Umar. Modar sia. Ngalawan ka aing. Korban hiji. Artinya na terus bentar. Kira-kira lompat ka imah ngonci maneh. Isuk dek berangkat. Sayyidina Umar kadinya dengar. Di deuleung aya teu atau budak. Eueuh cacag bae mun aya cacag siapa bae. Eueuh padahal direkam. Aman. Nyana bebeja. Kula dianiaya ku kakak. Barana kitu kula yang moal kuat asana hirup dek milu bae lah hijrah. Oh geus teu masalah. Berangkatlah hijrah nu tadi milu jeung ieu lah rombongan nu kedua. Tokoh-tokoh Mekah anu pilihan otakna anu tadina milu utar atur strategi negara ku ari nyilip. Ja'far bin Abi Thalib tokoh Mekah anu sangat luar biasa, otakna cerdas. Lantaran Injil teh nyana tawar. Perekonomianana pesat jasa, pusat kota Mekah teh dikuasai adalah ku Abu Thalib. Lain letik-letiknya Ja'far bin Abi Thalib teh lain letik-letik jelema.
tapi nyana menghindar. Sabodo geus, urang mending nyalametkeun agama deh. 2 mikdad. Strategis Mekah teh urusan pertahanan Mekah teh ketika nyana hiji jeung Abu Jahal jeung tokoh Quraisy, mikdad ieu paling jajaran depannya. Paling ditakuti ku musuh-musuh ketika aya huru-hara lantaran nyana adalah sebagai panglima mikdad ge mengasingkan diri sarua bae. Nomor katilu Abdullah bin Mas'ud sebagai pengusaha terbesar saat eta. Abdullah bin Mas'ud teh mun aya nanaon jelema mohonna ka manehanana nyanalah anu ngembangkeun perekonomian di kota Mekah lantaran nyana nyalametkeun agama ditinggalkeun Mekah. Bayangkeun ku urang-urang kakarak boga beca bae ge wani. Geus teu bisa ninggalkeun imah-imah acan. Da ka mana mah aje? Ngaji ka Cilongok. Ieu urang ngaji. Ah ieu ngabeca ieu, riweuh ieu pelekna, bengkok ieu. Teu bisa nyalametkeun agama ku bengkok beca aja. Deuleu Abdullah bin Mas'ud. Ditinggalkeun onta, ditinggalkeun segala rupa perekonomian nyana menguasai, tinggalkeun. Kitu keneh Ubaidillah bin Jahaz, kitu keneh. Sederetan anu lain tokoh pertama berangkat hijrah kedua. Tah kakarak ieu meminta izin ka raja. Terketahui oleh raja bahwa aya tokoh-tokoh Mekah anu hijrah teu bebeja nyalametkeun agama, pajar teh hijrah teh dagang bae. Geus bae teh nyahoan raja negus. Res Kangjeng Nabi terus dakwah. Leletikan jadi gede di Mekah teh. Sabara tahun eta di ditu hijrah teh 5 tahun lain saeutik-eutik tahun. 5 tahun PT di Abyssinia teh. Nah, Kanjeng Nabi instruksi hijrah. Kuari ka Madinah lantaran geus teu kuat jasa. Tahunan eta pan Sayyidina Umar asup Islam. Mulai rada buka dada Kanjeng Nabi. Asal ngomong Islam di tukang geus aya Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dipanggil ku Abu Jahal. Umar, lalakon ieu kunaon kok bisa jadi asup Islam ge? Cek Sayyidina Umar teh sakumaha ka nyaho kula ieu encan aya ayat-ayat anu dibacakeun haju ngarteg hate. Kula dibacakeun Taurat, dibacakeun Injil biasa-biasa bae, tapi begitu dibacakeun Quran, Masya Allah. Cek Sayyidina Umar ieu mah lain lalagaan. Kula dibacakeun Toha, asana nyelesep kana hate. Dibacakeun deui surat Maryam nyelesep ka jero hate. Dibacakeun deui Yasin nyelesep mantakah kula mandukeun asup Islam bae ka jeung Umar. Tapi awas ya, urang ulah perang. Tapi cek Sayyidina Umar. Waya perang bae. Antara eleh jeung menang pokona mah mun di dieu menang di dieu eleh. Mun di nya eleh di dieu menang. Pon kitu amat. Tidak Umar. Jawara mah kitu bae di mamana ge ngomongna. Kitu bae jawara mah. Mulai kadenge Sayyidina Umar asup Islam harus luar biasa. Kata dina Sayyidina Umar teh langsung datang ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi keur mejeuna jeung sahabat. Muhammad, ya Rasulullah. Umar datang ka ajeun hareup. Sedengkeun ieu panggis di kieu-kieu bae tah pedang. Jak sahabat teh. Ya Rasulullah menghindar bae umat antep. Beki datang, beki deket. Datang di hareup kitu. Kanjeng Nabi di dieu. Sahabat kabeh, asana ieu mah. Geus di dieu kabeh tah. Muhammad asan. Eta kunaon pedang? Kepluk. Je, cak sahabat pedang ragan. Pedang raga datang gusruk bae ka hareup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadan Rasulullah. Ku Kanjeng Nabi terus diangkat, dipeluk ku Kanjeng Nabi. Sahabat kabeh carari kabeh. Wah, luar biasa. Lantaran tokoh lain detik-detik tokoh Sayyidina Umar mulai napas Islam rada gede. Luar biasa. Tah Kanjeng Nabi ditinggalkeun ku para sahabat lu tadi, tokoh-tokoh Mekah teh kuari aya deui kalang dada anu luar biasa. Iyalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Mah Sayyidina Umar kuari nu kokoar bae. Kanjeng Nabi nama saeutik kokoarna Sayyidina Umar nu gede. Asal aya naon bae cek Sayyidina Umar dani ya Rasulullah. Tinggalkeun kula nu tanggung jawab. Beheung.
Geus kok kitu bae Sayyidina Umar Madinah. Bukharina ge dakni ya Rasulullah. Mun aya naon ngomong musyrikin, dakni. Serahkeun kula maksudna dakni teh. Gas kula mah. Kanjeng Nabi ge eta teh nu sibuk asal aya naon mana. Kaila tenang mar, tenang. Ulah kahayu ge. Asal Kanjeng Nabi berangkat, Sayyidina Umar di dieu. Asal musyrikin rada kenceng bae, toel, dakni. Eta urang lamun kos kitu hirup resepnya. Lamun aya jawara aju jadi kalang dada kiai, masyaallah. Atuh pan ieu mah jawara nangan teu ngegel doang. Sawareh tapi. Aya teh Sayyidina Umar lain lalagaan. Masyaallah dina Bukhari geus dijelaskeun, dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka abdi, tinggalkeun. Ku abdi geus tuan mah ka tukang. Mantak asal aya Kangjeng aya Sayyidina Umar musyrikin tungkul nih ya. Moal bisa. Mulai harus tepati ngaganggu teuing. Nah, Kangjeng Nabi rada aya napas. Terus dakwah tapi penganiayaan anu luar biasa. Sayyidina Umar ge hampir teraniaya. Sayyidina Umar rusak itu gagana geus dikakalakeun. Komo Kangjeng Nabi mah ku Abu Jahal. Dek dibulupan waktu di open barkeun ge. Saha anu menangkeun Muhammad? Hirup atau pae? Diberes 1000 onta. Eta teh kapan di Mekah memang hijrah tah. Mulai kuari Kangjeng Nabi siap hijrah. Gancang caritana hijrah lah ieu masih keneh nu kitu hijrah kadua masih di Abyssinia keneh. Nah ieu mah dek nyaritakeun lanjutan ayat anu kamari la tajidan asyaddan adawatan lil ladzina amanul yahud. Yakin anjeun Muhammad bakal manggihan ka pangkawarah musuh nu ngamusuhan ka jelema anu iman teh adalah Yahudi jeung musyrikin. Al yahuda wal ladzina asyraku wal manggih Muhammad pangkawarana pang biadab-biadabna Yahudi. Mantak cek Kangjeng Nabi sing ada Yahudi mah qalla yahudiyun bi muslimin illa hamma biqatli. Tepati duduaan Yahudi jeung Muslim kecuali di jero hatena boga maksud dek kabunuh bae di mana bae. Iraha bae di mana bae kitu bae Yahudi mah. Asal duduaan teh jeung mukminin jeung muslimin endek na ngabunuh bae. Mantak moal eureun-eureun Yerusalem. Moal eureun-eureun Yahudi Bani Israel. Moal eureun-eureun dijajah lantaran Yahudi geus persekutuan jeung Nasrani Amerika. Moal eureun tah mah. Di awal geus dicaritakeun lentang nanti tu walan tabdo angkal Yahudi walan Nasara hatta tattabi'a Yahudi. Antak cek Kanjeng Nabi mah qalla yahudiyun bi muslimin ila hamma biqatli. Tepati duduaan Yahudi jeung muslimin kecuali nya nama deuk nagara kebae. Taiyalah Kanjeng Nabi menghindar ka Madinah ngan aya ayat nu selanjutna wala tajidanna aqrabahum مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. Yakin anjeun bakal mandihan Muhammad kana pang deket-deketna manusia dedeh jeung nyaahna pang nyaah jeung pang dedeh-dedehna. Ka jelema anu iman sabalikna nu tadi mun nu tadi mah manusia nu pang bangkawarana kuari mah manusia nu pang dedeh-dedehna nyaeta jelema anu ngaromongna inna nasoro kami mah agamana nasoro nu ieu dalika nu mantaknya na boga kadeudeus boga kanya pohara jasa ka jelema mukminin bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Sebab Nasoro eta mah di antara maranehanana aya ulama-ulama ahli Injil, aya tukang-tukang ibadah, aya pendeta-pendeta jeung wa annahum la yastakbirun. Nasoro eta mah henteu takabur ku turunan, henteu agul ku payung butut. Nyana mah rendah diri, tawadu, muncek Allah bener-bener mencek Allah salah-salah. Henteu nyalahgunakeun ayat-ayat Injil. Mun dina Injil bakal datang Muhammad nyana keur ngarep-ngarep. Mun dina Injil dijelaskeun bakal aya Al-Qur'anul Karim nyana keur ngarep-ngarep. Ieu lah Nasoro ieu. Bakal kapan ngingka ku anjeun Muhammad.
Mantap Kangjeng Nabi begitu hijrah ke Madinah, sanggeus hijrah mulai aya pesertuan jeung Yahudi. Didinya perang Badar Kangjeng Nabi, sanggeus perang Badar kucar kacir kapan musyrikin jeung Yahudi teh. Perang diawali ku perang Badar, sanggeus perang Badar selesai. Tokoh-tokoh Quraisy teh terbunuh, di antarana Abu Jahal terbunuh. Jeung tokoh-tokoh nu lain, wah Islam, masya Allah luar biasa. Musyrikin Mekah, kuari kesulitan, tinggal ayah hiji deui. Ye, urang teh kuari tokoh urang 17 terbunuh ieu teh di Badar teh. Kuayana sakitu deui tokoh anu hijrah ka ditu urang bunuh kuari mah. Yo urang datang. Musyrikin Quraisy ngutus 2 tokoh. Nomor kahiji tokoh nu diutus eta adalah Amru ibnul As. Nomor kedua Abdullah bin Rubaiyah. Bihadaya ila Najasyi, dengan membawa hadiah-hadiah dipersembahkan kepada Raja Najasyi, ialah Raja Negus. Maksudnya liyaruddahum ilaihi, supaya mengembalikan raja tersebut ke jelema-jelema nu hijrah di Habsyah supaya kembali ke Mekah. Dibunuh ujana kabeh. Ialah rencana jujure jasa musyrikin langsung datang ke negara Habsyi. Dan jasa langsung datang ke negara Habsyi nyana mawa hadiah anu luar biasa lobana maksudna supaya ditanggapi. Datang nyana ke negara Habsyi, langsung berhadapan dengan raja. Sebab ieu mah tokoh anu luar biasa. Sanggeus datang ka ditu ka raja nyana bebeja, wahai Raja Habsyah, dengan segala hormat saya datang dari negeri Mekah untuk memberitahukan kejadian-kejadian yang unik luar biasa dan mengerikan. Supaya Anda tahu bahwa qad kharajna fina rajulun safahu quli Quraisy. Di Mekah aya hiji budak ngora, otakna tolol, otakna goblok, nu ngaran Muhammad. Nyana geus hijrah ku ari ka Madinah. Sanggeus sakitu nyana nyieun huru-hara terus selama di Mekah, diacak-acakan kota Mekah ku ari teh. Agama urang diacak-acak ku nyana. Terus di Madinah nyana nyieun kekuatan. Sanggeus nyieun kekuatan, kami perang Badar, kalah kami. Tokoh urang teh ku nyana geus dianggap sauyunan pan. Tokoh urang teh waduh halalancur. Perang eleh kurang teh. Kuayana sakitu dengan sangat nyana teh ngaku nabi akhir zaman ngaran Muhammad. Nai mah saeutik doang ye. Qad bahasa ilaika birahtin min ashabihi. Anjeunna 5 tahun ka tukang pernah ngutus utusan ka negeri anjeun ka dieu ka Habsyah untuk merusak negara ieu. Untuk merusak kaum di dieu. Kutuan raja coba di negara Habsyah ieu. Mungkin nyana geus dakwah geus acak-acakan buah agama di negara ieu. Kula datang ka dieu dengan segala hormat kepada tuan raja hanya untuk memberitahukan kekacauan-kekacauan di Mekah dan di Madinah dan kekacauan di negeri Anda sendiri. Dengan demikian saya mohon kepada tuan raja untuk mengembalikan orang-orang yang ngeli, yang hijrah ke negeri Anda supaya langsung ditandatangani. Pula. Maksudnya mau apa? Akan saya bunuh satu persatu. Untuk membalas Badar. Deui sebab ieu mah lain deui perang teh. Halal hancur kieu geus ku kami bakalna diparahan kabeh. Cek raja keheula. Segala rupa permintaan anjeun ku kami geus kadenge, tapi kami can ngadenge langsung tinu hijrah ka dieu. Hatta nas'alahum, kami dek nanya heula coba ka dieu nandet naon. Amaro bihim, marentah tuan raja supaya dihadirkan eta nu hijrah ka dieu. Coba ka dieu kabeh. Akhirna dihadirkeun. Tanya ku tuan raja. Ngan samemeh nanya tuan raja teh maqala lahum. Ngomong ye penggawa
Tuan Raja teh termasuk orang Mekah Amr bin As. Deleukeun coba geraknya na. Mun teu akur lah geus ulah loba omong maning usir bae. Ulah kitu cek Tuan Raja. Urang make tata cara jeung kasopanan. Coba hayang naon. Ngabeng-breng raja utusan Mekah di dieu jeung para penggawa-penggawa menteri-menteri di dieu jeung para penggede gubernur bupati ditongton ieu teh lain lalagaan di istana kerajaan Najasyi di Abyssinia. Datanglah melalui pintu. Begitu datang kadinya ngabring kabehan make tahiyat anu rapih luar biasa. Sidakap kabehan sanggesa sidakap yastazinu auliyaullah. Cek manehanana mohon maaf kepada Tuan Raja dan segenap yang hadir di sini. Saya sebagai wali-wali Allah mohon maaf izin untuk masuk. Bahasana kos itu tah. Kami adalah wali-wali Allah mohon izin untuk diberi izin masuk. Cak eta nuduhan tuh ngomong wali Allah pantes sopan eta orang. Sopan eta kos kitu geus make tahiyat naon eta lalakon kos kitu. Geus mendingan ulah kebal-kebal barikeun bae geus hancur. Tenang. Tuan Raja izadu lahum izinan. Dengan kumaha bae caranya na bertahiyat bertata krama silahkan. Asup eta kakak di pintu gerbang. Begitu asup marhaban bi auliyaillah cak Tuan Raja. Selamat datang, berbahagialah kepada wali-wali Allah. Cak utusan teh gila. Beda jeung dipake kahaya. Gitu ali. Ulah nyebut wali apa? Ih, naona. Setan gitu. Tenang. Falamma dakhalu alaihim salamu barang arasub kabehan urug salam. Assalamualaikum. Sopan luar biasa. Raja can ngajawab lantaran can Islam ngan tungkul doang. Tungkul tetep. Mulai di dia ayat sifaqala rahtu minal musyrikin ayyuhal malik. Ala nara anna sadaqna annahum lam yuhayyuka bitahiyatika allati tuhayyu biha. Lain kula geus jarita bahwa sing hade lamun lain make tata krama nu biasa dipake tata krama ka Gusti ka Tuhan. Saeut teh pan teu sambarangan berarti nya geus kalawan ka urang. Geus kieu mah lain sambarangan tamu nu kos kieu mah ulah dibere lembar mending usir bae. Sababnya anak geus make tata krama nyana sorangan teu make tata krama nagara urang jeung agama urang. Mending usir bae. Kata kaum kabeh gubernur menteri na ngaromong kitu kabeh. Ngan raja doang henteu. Utusan Mekah kitu, menteri-menteri na kabeh, penggawa-penggawa na kari itu kabeh. Geus ulah kebal-kebal mending usir bae mah bahaya ieu mah hileud. Hileud dia mah bahaya. Tapi Tuan Raja tenang heula. Tenang. Urang dengikeun heula kalem bae. Faqala lahum al-malik Tuan Raja ma mana'akum an tuhayyuni bi tahiyati. Kunaon anjeun teu make tata krama nu sok biasa dipake tata krama ka kuring. Make tata krama cara-cara urang dina Injil kunaon teu make kos kitu. Qalu cek rombongan Mekah nu hijrah ke inna hayyainaka bi tahiyati ahlil jannah wa tahiyatil malaikat. Kami kuari geus berubah make tata cara penghormatan ahli surga jeung penghormatan malaikat. Wah, eta tegep jasa ngomong. Di hareupeun raja, disaksianku seluruh penggede tapi tegak ya eta. Atuh moal nyalametkeun agama kadi itu lamun henteu agama nu dibawa misina. Lamun urang mah kuliah peleng kos kitu teh. Ieu mah henteu. Kami geus berubah make tata krama geus lain make tata krama cara tata krama nu biasa. Kami make tata krama bi tahiyati ahli jannah wa tahiyatil malaikah. Cek kerajaan Najasyi ma yaqulu sahibukum fi Isa wa ummi. Coba. Salah seorang di antara anjeun maju ke hareup
dek ditanya heula-heulanan ulah waka nyaritakeun tahiyat ahli surga jeung tahiyat malaikat. Dek ditanya heula kumaha coba tentang sahib anjeun mengenai Isa jeung ibuna coba tolong dijabarkeun saha eta Isa. Ja'far bin Abi Thalib maju ke hareup cek Ja'far, Isa adalah huwa Abdullah wa Rasuluh wa kalimatullah wa ruhum minhu alqaha ila Maryam al-Azra. Isa adalah bukan Tuhan. Isa adalah hamba Allah dan utusan Allah, dan Isa adalah kalimatullah dan ruhum minallah yang dilahirkan oleh Siti Maryam al-Azra, bukan Tuhan. Masya Allah. Eta dihareupeun Kristen eta. Anu dua teh utusan udah ngabunuh. Sikat habis. Tenang. Masya Allah. Pohara ku gagah-gagah tinggi Ja'far teh. Ke kerajaan Najasyi coba tolong jelaskan tentang Maryam. Siapa eta Maryam? Ia annaha al-azra'ul batul. Maryam adalah seorang wanita perawan yang murni, yang bagus, yang berpangkat siddiqah. Dia adalah bukan istri dari Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia adalah hamba Allah yang diangkat oleh Allah menjadi siddiqah, bukan siapa-siapa. Jawaban Anda begitu tepat benar itu Ja'far bin Abi Thalib. Sangesna gitu Raja Najasyi turun ke handap nyopot kayu. Copot kunyana kayu dikiekeun. Diacungkeun, dikiekeun eta kayu. Cek Raja Najasyi, ma zada sahibukum ala ma qala Isa qad hadha ud. Teleuwih nanaon Isa nu kumaneh dianggap pangeran-pangeran teh ngan sakadar seperti kayu ieu. Sarua bae Isa makhluk, kayu ieu ge makhluk. Jelema nu ngucapkeun di hareup nu bernama Ja'far bin Abi Thalib nyaritakeun tentang Isa dan Maryam persis sakumaha nu aya dina kitab Injil teu leuwih teu kurang. Berarti bener ieu jelema. Kabeh sareng tuh. Kok raja kieu amat ieu. Waduh. Akhirnya pakarihal musyrikun, kabeh belu musyrikin karena ucapan Tuan Raja. Wa taghayyarat wujuhum, berubah kabeh borok hampir nyerang ka Tuan Raja. Tenang cek Tuan Raja. Urang teh kuari kieu sportif. Naon anu aya dina kitab Injil jelaskeun, bener cek Injil, bener berarti salah cek Injil salah. Dina Injil dijelaskan bahwa engke bakal aya nabi akhir zaman anu ngaranna eta adalah Muhammad. Ja'far geus ngajelaskeun. Sifatan-sifatan Muhammad Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang keberadaan Isa adalah Abdullah wa Ruhullah Ja'far geus ngajelaskeun. Tentang Siti Maryam hanya seorang wanita perawan yang kemudian diberi oleh Allah siddiqah, kemudian punya anak yang bernama Isa. Dia menjelaskan, Injil menjelaskan seperti itu. Kenapa kamu mengada-ada? Sarungkul deui kami ngaranna raja. Kalem geulana. Sok memaksakeun diri. Ulah sok memaksakeun diri. Cek Tuan Raja Iqra'u, coba bacakeun sababaraha ayat anu mengenai tentang keberadaan Muhammad. Ja'far bin Abi Thalib langsung ke hareup macakeun Al-Qur'an surat Maryam. Dibacakeun ku Ja'far, sanggeus dibacakeun ku Ja'far careuri kabehan, terutama Tuan Raja. Sebab di jerona aya bahasa kisisina wa ruhbaniyah. Sarua jeung ieu kebenaran dina ayat ieu nyaritakeun penjabaran pembacaan Ja'far bin Abi Thalib anu kamari dijelaskan bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Cek jeta raja teh ieu bener lain lalagaan. Sahabae anu nyalahgunakeun Injil sing hade ieu nu asli nama kieu ieu. Eta utusan nu teh Mekah teh utusan teh Mekah geus dijebi be. Kandas dia. Muhammad ieu sihirna ku hebat-hebat teuing.
datangkan di negara batur ge haju percaya kieu teu beres ieu Muhammad ieu nyana Noel bae Tuan Raja karena situasi tidak mendukung situasi tidak kondusif naon eta kondusif aing teh nyaho pulang aja tidak beres ya udah kamu pulang sana sampaikan kepada orang-orang Mekah bahwa orang-orang yang hijrah ke Habsyah ke Abisinia saya sebagai rajanya, tolong salamkan bahwa utusan ini adalah benar sekali dan Muhammad itu adalah betul-betul Nabi akhir zaman. Ulah loba ngomong Tuan Raja. Ulah dikembangkan tak ngomong ke situ tak. Sama tinggal. Pakai ya. Sial. Aing mau hadiah. Hadiah itu punya anak dicokot. Punya anak ke situ. Masya Allah. Akhirnya Raja Najasyi lantaran ayah utusan di Madinah supaya mengembalikan orang-orang yang hijrah ke negeri maka Raja Habsyah maca surat di Kangjeng Nabi dikumpulkan sebanyak orang yang tadi hijrah 82 laki-laki kemudian 18 wanita disertai dengan wanita budak-budak jeung rombongan-rombongan tiaman dibejakeun ku kitu naon ngaranna raja bahwa Anda ini segeralah pulang ke Madinah dikawal dengan pengawalan yang ketat oleh pengawalan negeri kami sebanyak 80 dikawal ku 80 cek sakawal 70 pengawalan dikawal mulai naik kapalna supaya salamet kabeh dikawal. Datanglah ke Madinah dengan pengawalan yang ketat. Diawali di kitu ngaranna dikawal ku 70 bala tentara datang salamkeun cak Raja Najasyi kula sebagai raja anu geus ngamankeun ieu umat Muhammad ka negeri kami alhamdulillah eueuh nanaon cuman aya nu maot satu ialah maot masalah sama maot biasa wungkul istri daripada Ummi Habibah suami daripada Ummi Habibah manehanana maot di Abisinia nah ialah cuman satu yang meninggal maka dengan demikian amankan di jalan diamankan ku 70 bala tentara sampailah ke Madinah diserahkan sampai ke Madinah salam di Tuan Raja Negus Habsyah dengan salam rendah hati beliau telah masuk Islam telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan saya supaya menyampaikan syahadatnya kurang lebihnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah Kangjeng Nabi ngadua Masya Allah alhamdulillahirabbil alamin dukungan anu luar biasa nah begitu datang kita sampaikan salam terus eta Kangjeng Nabi didinya macakeun surat Yasin nuzilat fi wafdin Najasyi al-qadimin alaihim minal Habsyah qara'a alaihim surat Yasin Kangjeng Nabi macakeun caralik wahai utusan Raja Najasyi sebanyak 70 kali kala didieu dari kabeh ye anu mantes hijrah caralik kala didieu belah katuhu anu mantes hijrah Sayyidina Utsman Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib caralik di dia utusan-utusan Raja Najasyi anu mantes ngawal Kangjeng Nabi dihareup kupingkeunnya ku sadayana Kangjeng Nabi a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun terus datang kami cariri ilah ayat anu dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka utusan sampaikeun ayat eta ka ditunya engke di mana anjeun parulang wa idza sami'u ma unzila
ila ar-rasul tara ayunahum begitu ngadarenge eta utusan ti Raja Najasyi termasuk anu digambarkeun alladzina qalu inna nasara begitu ngadengekeun kana urayan surat Yasin ti Gusti Kangjeng Rasul tara ayunahum kadeuleu mata-matana teh tafidu minadami ngabarbai careri luar biasa sedih menang anugerah ti Gusti Allah Subhanahu wa taala beserta para kaum muslimin mukminin anu tarikh heula arasuk Islam nage ngadengekeun surat Yasin teh harita careri kabeh tafidu minadami mimma arafu minal haqqi lantaran nyahueun bahwa ieu teh bener Tesi kandungan Al-Quranul Karim nu dicaritakeun dina kitab Injil teh adalah bener. Didengekeun ku manehanana nu bakal disampaikan ka Raja Najasyi kuluna nyana ngomong di hareupeun Kangjeng Nabi. Rabbana atina pangeran abdi sadaya bere abdi Gusti sodak nabi-nabi gawa kitabika. Ngabenerkeun Nabi sadaya ka kitab Gusti jeung ka Nabi Gusti jeung ka kitab Gusti faktumna ma asyahidin Gusti abdi mohon dicatat dibarengkeun jeung jelema-jelema anu nyaksian anu ngabalalanerkeun kana Kangjeng Nabi jeung kana kitab Quran. Wa qalu jeung ngomong anjeunna dina ngajawaban jelema-jelema anu nyengserikeun kana Islam. Saat eta rombongan negara Najasyi arasuk Islam tadi dipantau ku Yahudi dipantau ku musikin Mekah ai praktek sugante ama pemantauan eta teh bakal ngangeunahkeun lantaran dianggapna ku Yahudi teh bakal ngadukung agama Yahudi jeung agama Nasrani tapi ternyata orenganan mawa misi asuk Islam atuh dijejele atuh disenserikeun atuh dianiaya hampir kena penganiayaan di bait Yahudi cek manehanana kulawan tarol teuing anjeun ti nagara Abisinia nu sakitu jauhna ka dieu sugan teh mangan seukur endek naon kitu ngaping doang tapi ternyata orang anjeun teh ngalepaskeun agama nenek moyang anjeun ku boloon teuing ku tolol teuing ku goblok teuing atuh kunaon mimilu ka agama anu anyar tolol dijawab ku manehanana malana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq malana wa qalu cek maranehanana malana naon atuh ka kami kabehan la nu'minu make jeung teu ngimankeun ka Allah jeung ka Al-Qur'an anu diturunkeun ku Gusti Allah da bener Al-Qur'an tegese Qur'an ailamani lana minal imani mau jadi mubtadi nu ngahalangan ka kami kudu teu iman mah lantaran ayat tanda-tanda kebenaranana Muhammad kebenaran Al-Qur'anul Karim wa nafmau ayyudkhilana rabbuna ma'al qaumis sholihin harapan kami eueuh deui iwati pangeran kami Gusti Allah teh ngasupkeun ka sorga babarengan jeung jelema nu soleh kabeh pan urang cicing nyekelan agama Injil nyekelan agama Nasrani nyekelan kitab Injil teh pan urang ge hayang ka sorga sedengkeun dina kitab Injil geus dijelaskeun bakal aya nabi akhir zaman ngaranna Muhammad kitabna kitab suci Al-Qur'an lamun bener-bener urang nyekelan kitab Injil hayang ka sorga wani kudu pindah agama ku ari ka agama nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah atuh hayang ka sorga make teu daek pindah harapan kami eueuh deui wa naqmau kami ngaharepkeun ayyudkhilana rabbuna Allah pangeran kami ngasupkeun ma'al qaumis sholihin ngasupkeun ka sorga babarengan jeung mukminin dijawab ku Gusti Allah فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ cek Gusti Allah فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ maka ngaganjar Gusti Allah mere pahala Gusti Allah ka jelema-jelema eta bima qalu ku ucapan manehanana dibere jannatin tajri min tahtiha al-anhar
yakin dibere surga nu surga teh geus digambarkeun ku indah-indahna tajri min tahtihal anhar teu gersang surga mah di sisi digigir di luhur di handap cai curcor ka mana-kamana eta kakara gambaran caina doang sebab tina cai bakal segala rupa jadi indah geus cukup bae heula ngagambarkeun keindahan surga tajri min tahtihal anhar bari di ditu teh di alam surga teh lain satahun 2 tahun 100 200 tahun orenganna nu khalidina fiha di surga nawazalika eta surga teh jazaul muhsinin babales saja lemah anu nyieun kahadian kabeh iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah iman ka kitab Al-Qur'anul Karim baliknya ka negeri Najasyi disampaikeunlah surat Yasin jeung berbagai pesan ti Kangjeng Nabi balik mantap bae Raja Najasyi maca 2 kalimat syahadat deui ngageleger di nagarana terketahui oleh seluruh negara asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah kacau walau negara di mana-mana mendak begitu Raja Najasyi maut Kangjeng Nabi salat gaib di Madinah sholli ala mayyiti negus an-Najasyi al-gaib Allahu akbar ayana salat gaib teh dimimitian ku Kangjeng Nabi nyolateun Raja Najasyi Masya Allah kumaha jelema nu kalalafir walladzina kafaru ari jelema nu kalalafir mah nu nyekelan Taurat keukeuh nu nyekelan Injil keukeuh agamana terus-terusan Kristen bari tahrif Kristen nawat kazabu bi ayatina jeung ngabohongkeun ka kitab-kitab urang ka ayat-ayat urang ka ayat-ayat Allah ka ayat-ayat Allah anu agung yakni Al-Qur'anul Karim tah jelema nu kalafir kitu mah ulaika ashabul jahim Yahudi Nasrani Katolik Protestan nu ayeuna eta adalah ulah sahabat kadiana deui ulah mang deui ulaika ashabul jahim bakal ngerebek dikulub dipanggang disate di neraka jahanam na'udzubillah min zalik wa min zalik urang mah alhamdulillahirabbil alamin sakieu urang dibere sehat alhamdulillahirabbil alamin dibere jagjag dibere ngeunah dahar ngeunah nginum ala kadar kendaraan keur bogana alhamdulillah keur teu bogana urang bisa nyewa lah jadi dunia masa kedeng ieu tapi di akhirat tadi geus dijanjikeun ku Gusti Allah jannatin tajri min tahtihal anhar mudah-mudahan urang kabehan waya di dieu khususna umumna mukminin mukminat sadunya mudah-mudahan dihampura dosa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ditegerkeun iman Islam mukminin mukminat sehingga henteu kagoyahkeun ku badai-badai naon bae nu datang sehingga urang kabehan disalametkeun di dunia wal akhirah bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Wassalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma